Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasuhun kapupuhu SMA Negeri Hiji Jati 7, pupuhu Dinas Pendidikan, Komite Sekolah, guru-guru SMA Negeri Hiji Jati 7, bagea kasiswa-siswi SMA Negeri Hiji Jati 7. Ibu miwah bapak, saderek sadayana, kum kadulur-dulur, nu pengkuh mitra baraya, nu satia kana budaya jeung basa Sunda. Sateacana sumangga urang sanan nyanggakeun puji sinareng syukur ka Gusti Nu Maha Agung anu parantos maparin kasehatan sareng kakiatan ka urang sadayana. Alhamdulillah ku jalaran nikmat timantena dina dangan ieu urang tiasa kempel ngariung di ieu tempat dina raraga paturai dina kelas 12 SMA Negeri Hiji Jati 7. Salawat sinareng salam urang sanggakeun ka junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargana, para sahabatna, kalih urang salaku umatna nepi ka akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Langkung ti payun simkuring sejanyanggakeun pangwilujeng. Rehna siswa-siswi kelas 12 parantos lulus ujian nasional tahun 2016. Sateacana simkuring bade medarkeun runtuyan acara anu diantawisna. Kahiji bubuka, 2 mapag pupuhu, 3 aosan ayat suci Al-Quran, 4 hidangan lagu Indonesia Raya ti paduan suara SMA Negeri Hiji Jati 7, 5 laporan ti pupuhu Panata Calagara, 6 laporan ti pupuhu OSIS, 7 kedal lisan ti wawakil kelas 12, 8 pidangan lagu Mars SMA ti paduan suara SMA Negeri Hiji Jati 7, 8 kedal lisan ti pupuhu SMA Negeri Hiji Jati 7, 10 pidangan upacara adat prosesi paturai dina kelas 12, 11 doa, 12 pidangan kesenian gondang, 13 semanja, 14 bewara siswa-siswi berprestasi, 15 pembagian STTB, sareng 16 panutup. Supados teu nyongkolong kana waktos, samangga urang kawitan ieu acara ku awasan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin salajengna hayu urang nyakseni mangrupi pidangan prosesi mapag pupuhu SMA Negeri Hiji Jati 7 miwah rengreng. Hadirin salajengna hayu urang sami-sami regepkeun aosan ayat suci Al-Quran anu sejadi dugikeun ku saderek Lisnayantini. Ka saderek Lisnayantini dihaturan. Hatur nuhun ka saderek Lisnayantini anu parantos maoskeun ayat suci Al-Quran. Hadirin salajengna nincak kana acara keopat pidangan lagu Indonesia Raya ti paduan suara SMA Negeri Hiji Jati 7. Hadirin dihaturanan cali. Salajengna nyaeta laporan ti pupuhu Panata Calagara. Pangersa Bapak Abik Umbara Sabhani dihaturanan. Hatur nuhun ka Bapak Abik Umbara Sabhani. Lajeng acara nu kagenep nyaeta laporan ti pupuhu OSIS. Kasaderek Arif Hidayat dihaturanan. Hatur nuhun ka saderek Arif Hidayat. Salajengna nyaeta acara nu katujuh nyaeta kedal lisan ti wawakil kelas 12
Ti paduan suara SMA Negeri Hiji Jatitujuh. Wilujeng nyakseni. Salajengna acara nu kasalapan kedal lisan ti pupuhu sakola. Bapak Dr. Andes Aan Hermansyah anu kusing kuring dipihormat dihaturan. Salajengna ayeuna urang lincah kana acara puncak mangrupi bidangan upacara adat prosesi paturai tineng kelas 12. Wilujeng nyakseni. Acara nu ka-11 nyaeta doa. Kasaderek Didit Hamidi Hidayat dihaturanan kanggo mimpin doa. Salajengna acara nu ka-12 mangrupi pidangan gondang. Hayu urang sami-sami nyakseni. Nincak acara nu ka-13 nyaeta Semanja Award. Dilajengkeun bewara siswa-siswi berprestasi. Lajeng acara nu ka-15 hayu urang nyakseni kelas 12 dibagi STTB. Ibu miwah bapak anu kusim kuring dipihormat. Runtuyan acara parantos dilaksanakeun. Mugi-mugi ieu acara aya mangpaatna kangge urang sadaya. Rupina ieu acara teh urang mangkas wae ku aosan